Nah naon bedana tukang jeung ahli tepati gede bedana ngan wajib kauninga keur ningkatkeun kualitas salat. Biasana ari tukang mah guruna minggawe hiji perkara teh galib jeung lumrah nu matak loba nu ngadadak eureun salat ge. Pan biasana di lemburna salat getol datang ka kota nu salat cara ngadadak eureun ari tak keneh ge. Nini geuning batu mah di dieu teu salat. Tong cek ujang urang mah kumaha galibna we. Hayu we urang teu salat kitu. Naon sababna guru tukang mah lumrah jeung galib. Ari ahli mah lain wungkur lumrah jeung galib katut pangalaman guru nate naon ilmu. Ngagantung jeung nyalindung kana ilmu. Gerajing taroskeun ka tukang namal sepeda di sisi jalan. Mang kitu naon ari sepeda jari-jarina bet 42, barang murah ieu mun tambahan 100 mangarah kuat. Ngajawabna moal boa. Nah jang cerewet deing da sepeda mah ti zaman Nabi Nuh ge kieu we buktina tukang tah. Lamun ditanyakan ke ahli mah geura pek ngajawab bari make ilmu ngajawabna. Tanya tak ka insinyur. Nyur gitu. Naon sababna ari jari-jari sepeda bet kieu bakal ngajawab kurang ti sakieu buahna leuwih ti sakieu balukarna. Jadi boga tanggung jawab ilmu sehingga jawabanna teh ilmiah. Cerewet ting Pak Ghazali nyaritakeun salat-salat wae dek teh cerewet kumaha pantihangna agama. Eta jaga nu pangheulana dihisab sabada susuci ka urang Islam di mana geus beres nanya tauhidna syahadatna beres kakara ditanya ibadahna pangheulana susuci jeung salat. Tah ahli salat mah da boga ilmu dina poe kiamat teh nagog we teu oyak bulu salabar. Lain teu izin ku Allah. Izin mah ka bina-bina ngan nagogna teh lantaran boga tanggung jawab ilmu. Ahli salat ditaros ku Allah. Nah maneh make salat ngeunah ngajawabna. Nun Gusti nu mawi jisim abdi salat bawi raos jisim abdi narima parentah salat. Ti saha? Pangeran abdi Gusti nu ngadamel bumi jeung langit. Dunungan abdi Allah ngaranna. Allah nu mana? Nu ahad. Nungan hiji-hijina. Da loba sia nu hiji teh ieu mah lam yalid walam yulad. Allah nu teu anakan jeung teu incuan. Eta nu nitah salat ka jisim abdi. Allah nu ahad nu mana? Nu lam yalid walam yulad. Nu teu anakan jeung nu teu incuan. Allah nu la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah nu tara pernah kaentepan ku panyakit nunutan ka jeung saeuleuk. Tah hayang teu sing boga pangeran sok nunutan rugi. Urang usum ngadoa manehna keur sare pan moal kadenge meureun. Da urang mah ridho sote boga dunungan ngaranna Allah nu tara kaancikan ku panyakit nunutan ka jeung saeuleuk. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Iraha bae di mana bae kumaha bae ngadoana asal ulah di tempat nu dilarang kadangu ku Allah da dunungan urang mah tara daekeun nunutan. Allah nu lahu ma fis samawati wa ma fil ard nu nyieun tur nu mibanda sarta nu ngarajaan bumi jeung langit. Eta Gusti nu nitah salat ka abdi teh. Kitu ngajawabna ahli salatna. Ngeunah ngajawabna teh. Nanyaho kitu maneh ka kami cek Allah. Dek teu nyaho kumaha Gusti pan Gusti dunungan abdi. Nu ngadamel abdi nu dijieunna. Napa panggih kitu maneh jeung kami? Rek teu papanggih kumaha kapan Gusti teh akbar ngarungkupan jagat raya. Hiji lorong terang satungtung jarum nu teu katingali ku kakawasan Gusti. Kan tenan we Gusti. Nu matak abdi salat unggal waktu ge. Nah neuleuh kitu maneh ka kami, nun Gusti agung pangampura ari nempok macan sakali-kali acan. Nah kunaon maneh teu bisa neuleuh ka kami, lain lepat abdi kapan Allah nu nyarekna. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Kitu ngajawabna dina meja pengadilan Allah teh. Kapan cek Allah lain deuleueun ku mata. Tak kawaler ibu. Pan zaman kiwari mah pangeran teh tebi ka sok kadeuleu teh nya. Buburinya yang hejo koneng beureum siga sakoteng pangeran teh. Ditolak ke Allah. Boro-boro cucungik maneh cek Allah. Nabi-nabi kami dipanggil ku kami. Dalin buncelik nempok ku panona. Allah mah la tudrikuhul absar. Wa huwa yudrikul absar. Wa huwa latiful khabir. Lain deuleueun ku panon. Mutlak batal jelema nu buncelik panona nempok ke Allah. Kop tah tauhid catet. Cing tepi ka sakarat tanya tet nu bieu teh. Sabab setan bisa ngagoda urang dina waktu sakarat cek setan teh ieu pangeran sia nu diteangan teh. Jelema nu teu nyaho ilmu acan mah nuhun atuh. Gok gubrag neraka.
Jawab bu ibu, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Cek Allah teh da kami mah teu nitah salat ka maneh mah, nun Gusti da lain Allah nu langsung nitah salat ka jisim abdi mah. Da abdi mah boro-boro jadi nabi, mukmin ge pangpetotna Gusti diajar salatna ge deukeut ka maot pan kitu. Saha atuh nu nitah salat ka maneh? Nabi Gusti jenenganana Muhammad. Eta nu nitah salat ka abdi mah. Nah maneh make nurut ka Nabi Muhammad, nun Gusti. Kapan Gusti nu miwarangna yen jisim abdi kudu nurut ka anjeunanana? Atiullah wa atiur Rasul. Kitu ngajawabna. Cek Allah na maneh wau kitu jeung Nabi Muhammad, sanes wau deui Gusti pan eta teh dunungan jisim abdi komandan tertinggi teh teh. Abdi salat, abdi puasa, abdi zakat, abdi haji ge nurutkeun parentah ti Allah nu didugikeun ku anjeunanana. Nah papanggih gitu maneh jeung Nabi Muhammad. Ampun teuing Gusti ari papanggih mah can sakali-kali acan boro-boro amprok beungeut teu ngimpi-ngimpi acan Gusti. Atuh bohong maneh ngaku dititah salat ku Nabi Muhammad geuning eta teu tepung. Gusti langkung uninga. Kapan Quran nu nitahna? Ari Quran wahyu Gusti nu didugikeun ka Kangjeng Nabi, ti Kangjeng Nabi di kajisim abdikeun di antara eusina nitah salat ka jisim abdi. Nah boga gitu maneh Quran. Gusti digangguanan mah. Saya nu teu gaduh Quran ti kolot tepi ka budak ge. Unggal imah ge garadu Gusti. Ngantara dibaca wungkul. Diteuneuna ge teu dihanap-hanap, di luhur lemari Gusti. Dugi ka pinuh kuramat lancah ke lantaran tara dicokot. Dangke mah mal bisa baluang balieung teh. Mal galuang galeong ngajawabna teh lempeng we. Kajen teuing bibirna dek nyumputkeun masalah. Kapan tapak leungeun jeung sukuna nu ngajawab wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Cek Allah teh misalna kapan Quran masih ame eta mah kertas teh Gusti tempat nulisna nya kapanyitakna ge di Al-Ma'arif nyitakna wungkul ku si eta da eusina mah dawuhan Allah boa ditambahan atau dikurangan ku percetakan boro-boro cucungik percetakan Gusti jin salangit ge moal bisa niru Al-Qur'an boa teuing teu boa Gusti cek saha kapan cek Gusti kitu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Quran mapan moal bisa dipalsu. Eta maneh pangna nurut ka kami teh lantaran maneh teh hayang sawarga. Sanes abdi matara usoli fardhol maghrib lil sawarga. Sieun ku neraka maneh teh sanes abdi matara usoli fardhol isya lil neraka tara. Tara usoli sunatan tahajud lil punah hutang tara. Tara usoli sunatan duha lil payu anak tara abdi mah da KBG lillahi taala rumah sadititah we ku Allah abdi nurut ka Allah lantaran rumah sa Allah dundungan abdi cek Allah teh bohong sia lillahi taala geuning maneh mah acong-acongan teh kalah kanjing hareup ka kulon sanes Gusti sanes ka kulon abdi mah teu ngudag-ngudag kulon abdi mah ngudag-ngudag kiblat Ka'bah ngaranna salat abdi mah nying hareup ka Ka'bah lain nying hareup ka kulon. Nah tu maneh kalah kanjing hareup ka kulon. Kalarasan we ti Bandung mah kiblatna teh persis aya di belah kulon. Dalamun abdi pindah mah ka Afrika meureun abdi teh nying hareup ngetan. Abdi mah teu ngudag-ngudag kulon jeung wetan kidul jeung kaler, tapi ngudag-ngudag kiblat Gusti Ka'bah ngaranna. Atuh kitu mah maneh teh lillahi taala tapi salat teh rek nyembah Ka'bah. Nauzubillahi min dzalik abdi mah teu salat nyembah Ka'bah, nyembah Allah ngan pedah nying hareup ka Ka'bah. Nah maneh make nying hareup ka Ka'bah. Kapan Gusti nu nitahna pancet Gusti wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram di mana bae anjeun ayana wajah anjeun hadapkeun ka Ka'bah Baitullah di Masjidil Haram. Kapan Gusti nu nitahna? Nah teu make nitah pek jawab kitu ari wani maka Allah. Wani kira-kira moal. Cek Allah teh nah maneh make nyahareup ka Ka'bah kapan Gusti nu nitahna? Nah teu make nitah. Da abdi mah eueuh deui nu dipigawe iwal tinu dititah ku Allah. Eueuh deui nu ditinggalkeun iwal tinu dicarek ku Allah. Kakara jelema nu kitu diajenan ku Allah, digupai, digiring, digerok cek Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuh kami nyeun tempat anu mulia bari agung eueuh tungtungna jannah ngaranna surga ngaranna pekop eusian keur maneh kami teh ridho ka maneh da geuning maneh ge ridho ka kami eta burukna kapanggih we nya sawarga mah si mereng lain tujuan tapi akibat paingan tara
sejak kaula puasa poe isuk sabulan lilana dek meuli sawarga pantara kitu je. Naon sababna? Sawarga mah akibat dadu di udag-udag mah karidoan Gusti Allah. Akibat sawarga. Cara keberatan sawarga mah kira-kira.